Sampurasun, salam damai sejahtera, salam ditepangkeun deui tina wejangan kaasih. Bapak Ibu sadaya anu dipikaasih ku Gusti dina dangat ayeuna urang bade ngaguar perkawis kaasih atanabi kanyaa. Satacana hayu urang bade ngaos pangandika Gusti anu dicuta tina hiji Yohanes pasal anu kaopat ayat 18 dugikeun ka ayat 21 anu kieu unggelna. Urang bisa nyaan teh lantaran Allah miheulaan asih ka urang. Lamun aya anu majar nyaa ka Allah tapi ngewa ka dulurna eta teh bohong. Sabab lamun kadulur anu katenjo bungkeuleukannana geus teu nyaa, komo ka Allah anu henteu tembong. Sing saha anu nyaa ka Allah kudu nyaa ka dulur. Kitu amanat ti Kristus. Bapak Ibu sadaya anu mika asih ka Gusti urang dilebat nami Gusti Yesus Kristus, ayeuna urang bade ngaguar perkawis kanyaa. Janten kanyaa teh mangrupikeun sifat anu diturunkeun ku Roh Suci ka diri urang sangkan urang tiasa ngalakonan sifat-sifat Allah eta. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, urang mika asih ka Gusti kumargi Gusti ku anjeun langkung ti payun mika asih ka urang. Urang oge mika asih ka sasama urang kumargi Gusti anu langkung ti payun mika asih ka urang. Janten lamun urang mika asih ka Gusti tiasa dipintonkeun ngalangkungan ka asih urang ka wargi-wargi urang di sabudeureunana. Jadi asa pamohalan lamun urang nyebatkeun asih ka Pangeran, asih ka Gusti, tapi urang mika cecep ka wargi-wargi urang anu aya di sabudeureunana. Bapak Ibu sadaya anu dipikaasih ku Gusti, tangtosna kaasih teh mangrupikeun sifat Allah anu dipaparinkeun ka urang sarta sifatna teh langgeng. Kumargi kaasih eta Gusti ku anjeun anu parantos mintonkeun. Dina hiji Korinta pasal 13 ayat anu ka-4 dugikeun ka ayat anu ka-7 ieu ayat ciri-ciri jalma anu dikawasaan ku sifat asihna Pangeran. Anu kahiji nyaeta sabar. Ya. Urang Kristen mah kedah sabar. Hartosna naon? Hartosna urang kedah teras diajar dipayunkeun sareng hal-hal anu matak henteu pikasabareun urang. Tapi Gusti Yesus nyebatkeun urang kedah sabar. Terus anu kadua alus budi. Hartosna urang kedah mintonkeun ka asih Gusti ngalangkungan budi urang. Teu sirikan. Batur diberkahan, urang teu acan kenging berkah sirik. Tapi firman Gusti nyebatkeun jalmi anu dikawasaan ku kanyaahan henteu sirikan, henteu gumede, henteu umangkeuh, henteu sombong, henteu takabur. Sifat kanyaahan tara goreng tata, hartosna urang tos uninga tata-tata anu kedah dianggo sareng anu henteu. Kumargi dina dangat ayeuna tata-tata bahasa anu henteu mintonkeun pangiring Gusti seueur pisan dianggo di kalangan urang. Tapi pangandika Gusti nyebatkeun urang kedah ngagaduhan tata bahasa anu sae sanes goreng tata cenah. Tara mentingkeun maneh hartosna urang sok emut ka wargi-wargi urang anu aya di sabudeureunana. Henteu ngajengkelkeun batur. Tara ngunek-ngunek kasalahan batur hartosna urang henteu kapahitan. Kumargi naon? Kumargi sifat kanyaahan resepeuna teh kana hal-hal anu bener. Sifat kanyaahan resepna kana hal-hal anu bener. Mika ngewa kana hal-hal anu jahat. Salah sahiji urang tiasa tawakal dina sagala cocoba, kapercayaan urang, pangharapan urang, kasabaran urang ieu henteu pegat. Kumargi naon? Kumargi urang parantos ngaraoskeun kumaha kaasih Gusti anu langgeng, kaasih Gusti anu henteu laas-laas.
Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, kumargi Gusti teh asih sifatna, ayo urang pintonkeun ka asih Gusti ieu ka wargi-wargi urang. Dina dangat ayeuna wargi-wargi urang nuju butuh ka asih ti urang. Dina dangat ayeuna masih seueur wargi-wargi urang anu nuju ngantos bewara kabungahan. Salah sawios buktos yen urang teh mika asih ngagaduhan ka nyaah, hayu urang bewarakeun bewara beja kabungahan. Dina dangat ayeuna seueur jalmi anu katarajang kurasa kasieun, di kawasaan kurasa kasieun, komo di zaman pandemi COVID-19. Hayu urang dugikeun beja kabungahan, beja anu nyandak pangharepan kangge araranjeunna, ngalangkungan kaasih Gusti Yesus Kristus. Bapak Ibu sadaya anu dipikasih ku Gusti, dina dangat ayeuna urang tiasa ningal masih kene seueur jalmi-jalmi anu kaancam ku kabinasaan. Teterang bade ka mana upami ngantunkeun ieu dunya. Salaku wujud kaasih urang, kaasih Gusti anu aya di diri urang. Hayu urang bagikeun kaasih Gusti eta. Urang bagikeun jalan kaluar. Kumaha nalika urang disaur ku Gusti, nampi sih kurnia ti Gusti, kasalamatan ti Gusti, ieu bagikeun ku urang. Bagikeun ka wargi-wargi urang. Tangtosna Gusti milih urang, nyaur urang kumargi ngagaduhan tujuan. Tujuanna naon? Sangkan urang tiasa ngabagikeun ka asih Gusti. Dina dangat ayeuna wargi-wargi urang nuju ka ancam. Teterang kapastian perkawis kasalamatanana. Urang parantos gaduh kayakinan kasalamatan. Bagikeun kayakinan kasalamatan eta ka wargi-wargi urang. Mangga urang sadaya bade ngadoa, urang nuhunkeun ka asih Gusti minuhan hirup urang. Kawasa Gusti minuhan hirup urang, sarta urang dimampukeun ngabagikeun ka asih Gusti ieu. Mangga urang bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerjaan sawarga. Gusti parantos mika asih ka abdi sadaya. Wios ka asih Gusti ieu ngawasaan hirup abdi sadaya. Ngalangkungan abdi sadaya tiasa mika asih ka wargi-wargi abdi sadaya anu aya di sabudeureunana. Gusti parantos nyalametkeun abdi sadaya. Salaku buktos yen Gusti teh mika asih abdi sadaya. Ayeuna pasihan kamampu, pasihan wawanen ka abdi sadaya. Supados abdi sadaya tiasa ngabagikeun ka asih Gusti ieu ka wargi-wargi abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Mangga Gusti barang damel dina kahirupan abdi. Mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin.